Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten, wilujeng sorenya kasadayana. Wilujeng istirahat. Alhamdulillah ya sim kuring ge neme beres puru parabnya, puru parab ternak. Tapi sebagai peternak lamun urang resep ingon-ingonnya hayang seueur ingon-ingon jadi ulah ngan saukur sakadar daek marabnya. Aya cara-caranya anu kudu kurang dipahami, ditaliti dari ukur sakadar marabnya cek paribasana budake lah barisaeunnya. Jadi urang kudu talaten kumaha cara ngarawat supaya ingon-ingon urang marulus jeung aralusnya. Misalkeun kunaon ye entog teh gopetnya tuna, urang kudu taliti kudu apal. Terus kunaon ye ternak urang teh begang wae atawa lila kagede. Tah urang kudu pahamnya masalah eta. Jadi intina mah perawatannya anu kudu paham teh. Lain marab. Marab mah gampang lah cek sim kuring mah nya. Mudah-mudahan aya mangpaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore.